Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tepakina syairan di seratan najat tersapurna kenaran dapat maka ia sabut syarat mungkaran nyaga kenjemugi manfaatan jama kasih patah utara rumasa karena segala dibilang panah tepaduli najat gawe sulaya nepi kena campur jeung aral subaha tibarang gubrakna nepi kamu zaman terlepas tina sifat hilang tina laku lepas jeung sagala ucap salah jeung doraka singga nugas nerang apan eta mangrupa sifat adabi nu ditampi sakan urang hati-hati di mana rek milang perkara pasti kudu akur jeung patokan sing taliti ulah nepi kami lampas sagawaya kapahu ngagugur nafsu jeung amarah ngan eta kacida pinu bucawoka hirung diatur nafsu eta teh salah maka aya dina paribasa oge di mana mun melak hade jadi hade tak itu kahidup kula sing kalambe hirup genah lamun urang sok tanwande najat migawe hade henteu babari loba pisan bogor anu nyihuri nanging ulah nepi kempo jeung lali kana bendung teng awaroka Gusti panghirup mah geus aya dina aturan mangka cenah ulang awaroka setan milampahi ibadah eta teh tujuan keur di dunya jadi pangumbaran malah jelas pisan
Rasul yen manfaat etate punjul koma ulah koma sifat loba wadul ngaku ibadah pada ulang jatun sing ingat di akhirat bakal ditimbang sabuna amal nuker disorang salamat urang bakal menang kesenang ladang gawe goreng kapaksa dibuang Hukum hari milang ibadah sholat geus jadi syariat pikeun kabeh umat di mana lamun aya jalma teu taat wayahna tobat bisi kiamat nyakitu lamun datang waktuna ngaji kudu maca kalatin sing taliti tong tepi kanyapi ragen kaki ai nu ngawulang sing adab sangkan ngerti bangsa tolak ilmu komatom takabur lumpuh payun dan guru sing loba paur tembong berhormat percaya kudu akur ajri kana ilmu nuluhur jeung deui kasadayana sing hariwang kasepuh lawani sentak gantawang komo lamun anak geus wantun miwarang tu Gusti eta teh kacina teu menang tah kitu arinya ngarepan lalakon kudu imbang getong ngarepak tetekon pan ku Gusti geri paparin papagon sangka dirup bener sarang henteu jongjon kasadaya nu maca ieu sairna moga-moga ku Gusti Allah dibuka lawang rahmat nu manjing kasadayana nempatkeun kana jalan nu dipikersaan sareng muga-muga terasi tebihan tina kalepatan sifat kapukuran tah sakieu piwejang liwat nadoman nyangkakeun ka
sadayana iwan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi